Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa syukru haqqa syukri hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma annarul ardo sarqan wa garban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa adim wa akrim wa majid wa syarif ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-ayah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad akrimu auladakum fa inna akramal auladi ibadatun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa dzalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil. Anu dipihormat para alim ulama, para kiai, para asyatid wal asyatidah, wabil khusus kepala madrasah diniyah takmiliyah al-wasilah kalih sadaya rengrengan dewan guru tekakantun sadayana panitia penyelenggara imtihan atanapi nu disebat ku haflah musyahadah anu kusim kuring dipihormat ais pangampih pupuh lemur Bapak Lurah anu parantos hadir sanaos anjeunana sibuk mantenanana namejo ti Karangdunggal. Alhamdulillah tiasa nyumpingan ka ieu tempat. Ketua DKM pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh di ieu wewengkon. Wabil khusus Presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT, Presiden tingkat 7 Bapak Ketua RW, sadayana nu hadir anu kusim kuring dipihormat tekakantun pandung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos kasim kuring. Insyaallah ieu pangaosan mualami hiji memang waktos parantos wengi, kadua memang tiris sabada hujan kantos sim kuring oge sami sebagai manusia normal aya ieu teh rada baal ieu teh kaleresan sim kuring uih pangaosan sami wios teu naroskeun oge kedah nama sim kuring teh ngaos teh dinten ieu teh kedahna ka Cianjur tapi dipikir-pikir rek naon ka Cianjur da eueuh nu ngonang dulur eueuh nu ngonang eueuh mending ka dieu we. Abdi bade ngadeg wae wios bilih ambeien jadi abdi kedah ngadeg bingah amar watasuta wengi ayeuna sim kuring diulem di alwasilah asana mah ka dieu teh sanes sakali dua kali ngawitan ti payun ti sabilulus to teras ka Al Mubarak tahun kamari ayeuna ka dieu kantos di Cibeber wios teu naroskeun oge. Abdi teh bingah ka cida margi kanggo abdi mah sebagai mubalik di piwarang pangaosan teh hiji tungtutan, dua pamajikan jadi bunga di imah teh pamajikan teh ditangati lusawa teh Kang da paling libur teh sadinten dua dinten di imah teh pamajikan teh yes gitu. Yes da apaleun salakina loba dulur
karena duit wae ari ece. Lamun geus loba dulur loba doa ari ece. Ampun si ece mah ningali ilmu baik. Abdi mah bingah ngaos di tempat. Alhamdulillah disuguhan cukut ge meuni loba kieu. Jeung aya nu membahagiakan simkuring wengi ayeuna diiringi ku grup hadroh. Ieu teh hadroh naon cep namina teh? Oh, mohon naon? Nurul Jami. Moga-moga sing langkung majeng. Akang ge baheula tukang kikiran. Ngan akang mah can usum hadroh jeung marawis. Akang mah usumna teh rebana alias tagoni teh. Disebutna teh ben kepret. Sebagian kolot mah ben akhirat. Margi buruhna Alwardah abdi di aranan we grup abdi teh Alwardah asal wareg dahar. Tapi hidup mah sing berprestasi amin. Ya robbal. Baheula mah nya Pak Lurah, baheula mah cekape tagoni. Bam. Ayeuna mah pan geus beda deui, aya marawi. Aya opak, aya simping, aya opak, aya simping, emping cucur gitu coran. Narempokeun eta si tayo. Sing balager sing sarukses dunia akhirat. Ya robbal. Daramang urang samong. Cetitin aya binunung. Ceimas, Bi Juju, Bi Ipah, Bi Itoh, Maepon, aya we nya alhamdulillah Bi Dedeh aya Bi Dedeh. Alhamdulillah. Ngaji mah ulah sok dililakeun lah pokona. Nu penting mah abdi bunga, nu penting ieu mah loba balon, sakitu we. Sabab ajenganana masa kecilna kurang tuh apaleun. Alhamdulillah wengi ayeuna urang ngalaksanakeun penutupan Haflatul Imtihan sanaos diguyur ku hujan. Nya keun bae kenang-kenangan. Engke deui ka Ustad Hamim. Engke mah samen teh 2 minggu. Jadi nyiksaan jelema mah teu kudu diteunggelan. Samen we 2 minggu kolotna isuk rek gawe tunuh. Budak peuting jajan wae. Riweuh we pokona. Galau we 2 minggu mah. Abdi ge di ditu 5 dinten kalimana biasa penutupan model kieu. Wah geus rudet kolot teh. Di Kikisik samingon, di Cintaraja samingon. Penutupan wengi ka-8. Isukna teh cenah ajengan nyiksa teh meuni ku kacida-cida teuing. Pan aya kolot teh nu kieu. Budakna teh eraan euceuk. Cenah neng lamun daek ka panggung ku bapa diburuhan 20.000 sakali naik. Atuh budak nu eraan gawe ngadenge 20.000 sakali naik. Batur milu tari manehna teu milu ge tadina jadi milu. Atuh aya meureun kana 12 kali mah naik panggungna da cegeg atuh bati bonteng ge bea. Ta mudah-mudahan hasil Haflatul Imtihan ieu ku Allah taala moga-moga barangkali sing janten urang kalih anu soleh. Ya robbal. Mudah-mudahan barangkali urang sing jadi syafaat dunia rawuh akhirat. Amin ya robbal. Bu, Pak, tuh jadi ini. Halo, hai jawabnya. Halo, halo. Tereh Pak diajak edan. Hadirin rahimakumullah. Nu matak diimtihankeun teh aya cirinya kamurang kalih leres teh. Saur Rasul fa inna akramal auladi ibadatun ngamulyakeun budak teh ibadah ibu bapak. Teu saeutik kolot anu keur nyanyabaan balikna emut kamurang kalih mangmeserkeun oleh-oleh. Naon atuh? Bo gajihan bapana meser oleh-oleh saur keterangan mah eta teh mangrupikeun kifarat dosa kangge sepuhna. Salagi budak bungah nampa oleh-oleh ti bapana ajrag-ajragan di dinya malaikat nurunkeun rahmat. Matak bapak-bapak ge dina proyek ATM teh alias tahlil
ATM teh artos di numawat. Nu tadina teu boga ieu ge teu boga niatna naon ge pan sok aya susuguh di nu tahlil teh. Nu mau budak loba, nu teu mau budak da budakna ulin wae. Kopeah we kana tuurkeun. Tah ieu cenah pun anak can kabagean besek. Bu, bakat punya kanu jadi murang. Bu, nu mawi ayeuna urang di tempat sedang ngamuliakeun pala putra urang. Mudah-mudahan pala putra urang teh sing jadi aset ibadah kangge sepuna. Ya robbal. Bu, murang kali teh hiji disebutna roehanun. Naon cenah? Saur Imam Alawil Haddad anu muncul komentarna dina kitab I'lam jeung Syifa. Yen murang kali teh roehanun seseungitan kangge sepuhna. Ibu, teteh, aya budak nu barang lahir ka alam dunia pika sebeleut. Sugan aya orok langsung ngajak gelut ka bapaan. Aya eueuh. Oh, maneh. Teraskeun. Pan langsung kolotna ge nu tadina lungguh sapertos pun bojo. Abdi ge gaduh bojo kaleresan awewe. Eta pun bojo ibu bapak Masya Allah nu tadina jarang ngomongnya jadi pinter ngomong da boga budak. Malah aya kolot nu ngalinglungkeun nu jadi budak. Ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Ari ieu budak samun budak bisa ngajawab eta. Budak pasti ngomong pan aing teh anak sia. Bo. Aya eta teh kolot teh. Malah kieu pan budak teh Ba 10 kali nyebut ba budak dengar kalongeun aja. Halo. Dibere lagu teh ku kolotna teh aya nama laguna aneh-aneh. Komo lagu nu keur viral teh. Aing kieu lapar teh ngomong teh salah wae. Bo. Soklah sarantai nu bari ngaroko nu bari barang tuang mangga santai we. Ieu mah balik bebas. Aslina wani diriungkeun atuh mah. Eta pan budak teh nepi ka dikieu diasuh ku kolot pan make lagu nu anyar teh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Atuh budak teh jadi tukang nguseup we terus. Bo. Halo. Aya nu ngasuh teh unyil usrosi unyil dagang baso katabrak mobil puso nangkarak nongtot leho. Lehoan nepi ka ira. Halo. Heeh. Ieu mah pan diasuh teh geus beda-beda deui. Bubui bulan sangrai bentang eueuh gawe tak kolot ditah ngabubui bulan ka budak. Halo, kalem kege ngalagu cicing heula ulah ditakolan wae. Da urang mah alus ngalagu teh alus keneh repehna daripada ngalagu. Halo. Ku kolotna dibere lagu dangdut. Ho 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 ho. Gigih we budakna, basah-basahnya. Bo. Lain si Ujang nempokeun eta ajengan di tempo-tempo beungeut siga si Ohang ahkeun bae. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Tuluikeun. Maning keneh maca sholat. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir di tempat murang kali ieu janten murang kali sebagai penawar kanggo sepuhna. Sabab roehanun sesengitan kangge sepuhna. Orok mah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi nu lahir sadayana ge fitrah, sadayana ge suci
maka teu aya orok nu pika sabeleun lahir ke alam dunia. Bu, urang sholawat heula ulah waka make musik ke akang geus naek leungeun ka karanya. Siap. Leungeun urang can kieu mah tong waka nako, tempo we leungeun. Sholatullah salam ala toha rasul. Sholatullah ala yasin sadayana. Sholatullah ala toha rasul. Sholatullah ala yasin. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoo. Komo bari tibra bisi digonol kelong. Sholatullah ala toha. Sholatullah ala yasin. Tisosore persiapan belaan ngajait popoean. Dawengina aya pangaosan penceramahna leutik. Duh pecet aing. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin. Hirup loba nyeri hat komo teu kabagi be. Nu disalahkeun bapa majar maneh goreng. Alah ieu korban unggul. Sholatullah salam Sholatullah salamullah ala yasin. Melisi meti suka hening ikan tuna ti Cikoneng. Eta beungeut meni gelowing ngan hanya kalhuntuna. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin. Salawe mah 25 mobil sedan cet na hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Hayo sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Bantuan vokalis. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Madrasah Al-Wasliyah santrina sing soleh solihah. Guru-guruna istiqomah, orang tuana sing barokah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.
Palurah Gusti sehatkeun rarentah sadayana istiqomahkeun tokoh-tokohna umurna panjangkeun masyarakatna sarolehkeun salatullah salamullah toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun sadayana barokahkeun salatullah ya Allah barokahan di kampung ya Rabb barokahan al-wasilah ya Rabb barokahan Sopong Jaya ya Rabb Tullah salamullah ala yasin habibillah tuh geus ngarti kariki kieu anu budak eta karek panggih ge nya alus berarti geus ngarti uyuhana itu tadi teu dirijen kayak kieu halo uyuh si ngosna bari heureuy nya dah ieu teh loba ieu teh nu rapi ieu teh bajuna teh da loba nu keur garalo atuh ieu teh nya si mah eta pan mohon eta teh perebut sareng aang atuh sanes aang ajengan aang surat aya BRI aya PNPM gitunya itu mau ngalperpo ngabring ka imah ceun ini di tempat teh keur karieu we saya berjanji mudah-mudahan nu gaduh sametan sing ngalunas ya robbal sakali deui murang kalih teh saur Imam Alawil Haddad maroehanun sesengitan kangge sepuhna sanajan ieu murang kalih teh dilahirkeun ti ahli maksiat budakna mah suci ya robbal kitu matak murang kali mah teu aya anu matak tercela ka murang kali sadayana ge teu aya hadirna ge ditunggu-tunggu abdi gaduh putra 2 nu hiji istri nu kadua pameget abdi mah nikah teh telat Bu Hespa ya bujang Hesepayu di dieu ge loba aya pemuda IPTN Ikatan Pemuda Telat Nikah sarua jeung abdi baheula mohon aya di dieu ge kejora kelompok jomblo-jomblo ceria aya nu beh dieu teh jubaedah eta jubaedah hungkul jomblo nu getol bae ibadah malah aya tanu di tengah mah disebutna teh STMJ semester 7 masih jomblo nya kos abi we baheula kudu daraekeun awewe nya sedih atuh tak bisa we ngajawab teh ka aing teh rek teu sedih kumaha akang da disasarung wae santri ieu teh naing cenah maneh hayang kasih murid kamanakeun beungeut mama cek aing teh beungeut mah moal pinah kana bujur atuh Kang ari jadi santri mah da buduk biasa nya abi mah santren teh di kampung boro-boro ayeuna abi meuli ka apotek kata nabi meuli obat ka apotek tapi ka dokter di parios teu kaduga teu boga duit kudang daunan we kudang daunan bari dibacaan teh geuning ku tatangga pasantren biasa itu mah bismillah di jampean bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian buduk sia teu kapalang maning borok sakalian ka aing waras abdi ngengingkeun pun bojo alhamdulillah dipercanten gaduh putra nu pangageungna hadirnya sangat dinantikan beuh ningali pun bojo eta ningali leungeun eta bangsa ieu jari kabeh ieu teh jempol katempona baradak keur hamil eta beuteung ni wadak siga si Semar lamun nangkum siga helikopter parkir lamun nangkarak siga bangkong heulai jeung aneh-aneh dikahayang nu hamil mah ya Allah menanti seorang buah hati maka Rasul al-aulad samratul fuadah bahwa urang kalih adalah buah hati jadi palurah istilah buah hati teh lain menang sastra Indonesia pajengan eta teh hadis Nabi
Pami telepat hadis riwayat Tirmidzi, al auladu samratul fuada, kurang kali adalah buah hati. Cek bahasa Indonesia na belahan jiwa. Gitu. Bititin. Halo. Ningalipun bojo keur hamil Masya Allah ripuh katingali ku abdi da eta keur hamil hayang kuing Cilembu. Aing mah kudu ka Nagreg jam 3. Ka terminal ini hiang didinya aya tukang bajigur palura didinya kabeneran sok ngajual leuwih mang kecemplungkeun cing mang kecemplungkeun kana bajigur dibawa ka imah diutakkeun cenah ieu mah hui ranca tespong ieu mah leuheung abdi mah kebenaran pun bojo teh hayang hui Cilembu palebah tatangga mah di ditu cejuju hayang ngaletak sirah nu botak malah aya nu hiji deui mah mawa peso we keur hamil teh hayang neukeut bobogaan teh di salaki teh cek aing mah sosis ge loba. Halo ningalipun bojo hamilna 10 sasih langkung samingon beda jeung batur betaheun dina beuteung indung teh ting aya lapang futsal ting aya korsel eta budak nu panggedena mah da aing ngaji nu bener mah pan osok mingguan. Namun teu kieu mah aing engke panitia digugat ngonang we 3 lunggung kana sarujanan cenah eta ajengan 2 ustad tuduh aduh tuduh teh teh ngarobongna teh kitu nya jadi ajengan teh ayeuna mah dianggap pel tidur. Halo sok kurang lempeng kos di Garut kieu beak mustami ditempo teh bareak eueuh aya ge nini jeung aki-aki lengut teu sadar digigir teh kanang doma da gegerebegan doma teh samaruk ngajak diadu meureun ai pas turun teh jangan alhamdulillah ngaos teh nyerep kana keraknya alhamdulillah we ngarelai kabeh bo lah aing kopeakeun nepi ka dengdek keur ngomongkeun budak buah hati teh kitu diantos ku sepuhna ningalipun bojo dicanak saung eta pun anak 24 dinten malam 25 panjang saya kieu hoyong da maklum kakaraek boga budak cek pun biang teh jang lain rek hampangan bojo teh rek ngalahirkeun cek batur abi ustad da teu rumah sa ieu jadi ustad urang kan cek batur apal ieu da keur pasantren ge abi maju Juhein juara HS internasional. Halo cicing sakedeung deui ngalagung mah. Halo eta ceuk batur abi ustad nempo bojo kitu mah geumpeur amal aya ya Allah sagala dibawa palurah ka imah bidan samping dibawa sarung dibawa pernel dibawa hampir ayakan ge dibawa datang ka imah bidan setengah genep saur bu bidan teh cep ustad tuang istri teh parantos pembukaan 3 teu kaharti anu buka mah hiji nah menjadi 3 cicing pan kudu bunga jeruk mah ya supaya corona teu balik deui sing bararungan keur corona mah kamari keur corona boro-boro nu usaha ustad ge tukang ceramah kieu bangkrut. Halo yakin palurah ge moal sare ku aing ye sing sehat palurah lah da kitu ari kelurahan 2 tahun dialihkeun letaknya berkarya teh dalam waktu yang singkat beda jeung kubunya palurah ngese dieukeun ai kubu mah pan 8 tahun kepala desa lurah mah setahun setengah pindah kitu entakna mudah-mudahan lurah urang teh sing sehat sing lancar rezekina mohon bager tuh sia ngomong tuh kakara dibantuan ku aing supaya bisa tukangeun teraskan ya cep bager mata ka dieu ge peduli ka masyarakat oh belaan capek ti karang nunggal geus datang ka dieu tuh jadi poho jadi kana lurah palurah bukan masing sehat barokah we kitu amin. Eta ningalipun bojo ya Allah eta Gusti nempo tatangga kamar nu persalinan sebelah mah teu sabar aya nu dijenggut salaki mung sakali-kali deui nyebut teh kitu rek ngalahirkeun teh ai pun bojo mah cicing we ai saur bubidan teh kieu
Neng cenah sok sing sabar neng baca la haula da aing sarua geumpeur la haula aing sarua milu geumpeur ya Allah cek bubidan la haula pun bojo la haula abdi ge la haula Gusti can lahir wae nyai si sae bagus bagus boro-boro bagus mules-mules aca kabeh dia nama pasihana cenah cai mun aya ge aku oh mun mangga tuh dibikeun pun bojo teh dibere we cai gitu dibere cai cenah ajengan dapan hidup mah tukang ngadua piraku teu tiasa ngaduakeun bojonya lira ku abi teh diduakeun eta balas ku geumpeur maca Fatihah hampir pahili jeung ayat kursi hampir pahili jeung Fatihah eta teh sok pahili eta teh keur geumpeur mah eta maca ayat kursi hampir pahili jeung Fatihah wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim maliki yaumiddin uyuhan aing teh maca Allahumma barik lana ge eueuh dileueut teh kupun bojo teh mohon dileueut neng haus mohon da cenah ngapan capek ngaheujeun teh dileueut deui we geuning teh amis pan cai herang sarua duanana ge cai herang cicing lah sok repot-repot aing malina jangan bobeulieun lain lu kudu hormat maka kiai nu aya di dieu hormat teh keur meunang ngonang salewat ari aya mah seprit kana mobilkeun halo hancur samun ayeuna ge lah penting mah bunga we nya ya robbal